Beda tempat, watak sarua. Gelap henteu ngan saukur aya. Eta aya di jero urang. Nunggu waktu anu nyeret urang ka dunia lain. Anu pinuh ku kasieun. Bapak, tos siap tuh acan. Hayu orang angkat ke sekolah. Ya, tuh Arin bapak teh nuju ngalap motor. Terus aku tidak tingali. Cinta siangan Bapak, kan itu sekolah pertama Arin. Nah, tuh hayu Arin. Wah, sekolahnya lega. Megah deh ya. Arin, enggak atuh urang daftar heula. Nyanyi apa? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Adam nya. Nuhun, Bu. Mana cari Pak? Nuhun, Bu, sapertos membahas kasus waktu di Ceraskeun, abdi bade kalian mulai abdi sekolah di. Bangun Pak, ini mah Arinnya. Nuhun, Bu. Kalau saat ibu teh wali kelasnya 12 BR2, jantan Arin teh di wali kelasan ku ibu Bu. Oh, ibu. Arin bapak we heula atunya. Ibu abdi ngaliat orang kali abinya. Mana Pak? Ku abdi di kantor heulanya, Bu. Pak. Assalamualaikum anak-anak. Mengarin Papayun. Anak-anak, dinten ayeuna orang kedatangan murid baru. Maka dengerin biasa diperkenalkan. Nepangkeun nami abdi Arin alihan ti SMK Bandung. Maka Arin sekali sarang Maya. Arin. Hei, abdi Mayan. Abdi Arin.
Jadi mana nih? Pengumuman sekolah lah. Siap. Rek mah. Andra, Sela. Terus daripada mana jeung si Andre mending kana jeung urang. naon sih? Mai, kan aya tugas bahasa Sunda. Kumaha mun mayang ngendong di ari? Ih, era atuh kan orang teh keur geueuh kamari. Atuh teu naon kan kita udah bestie. Boleh. Pengumuman khusus kelas 12 segera berkumpul di lapangan. Aya ari itu pula. Rin, Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, aya pengumuman salit. Ya teh kan. Oh, jadi ayeuna ku si Arin. Assalamualaikum, Arin. Mayang, ayo kalebet. Neng, cari. Oh iya Neng Maya, rerencangan Neng Arin. Muhun, Pak. Neng coba deh wengi. Muhun, Pak. Neng linggih di mana? Di Rahayu. Sok we nya teh di lajang ku bapak pada di kantun bogoh heula. Nya, Pak. Mai, ari nu tadi patabrak sareng Arin teh saha sih? Oh, eta mah si Mai. Inhalnya ku Arin bade ditinggal di kamar. Aduh, ini soal. Ih, nah ieu tugas mah tadi dikerjakeun. Padahal gampang. Encan we kunaon emang? Emang bisa? Bisa. Jadi kieu nya tugas ieu teh. Arti teh ngerti. Sal. Itu teh kan si Andre. Jeung saha eta? Saha si anjir? Anjir. Wah, kudu disingkirkeun sel. Tapi kayak orang tuh kan si Dara, orang video, orang viralkeun. Mayang. Non. Kurang kan kenalan kan? Andre. Arin.
Dara, dia Dara. Sok Dara, tuturkeun urang. Ibu tolongin. Punten ibu. Sel, yuk kumaha Sel. Mai, dengar sama Mai. Diri. Ibu punten kamu dinten ayeuna murid-murid dibubarkeun heula soalna pada pengevakuasian bilih kaganggu murid-muridna. Mohon Bu hatur nuhun bantosannya Bu, segera dievakuasi we. Nya Bu. Orang ke perpustakaan yuk. Ayo. Lu tadi di desa Mai. Saha perpustakaan lagi kosong. Baiklah haring pohokeun we urang maca buku we yuk. Mai. Tapi saha? Ih, tadi coba buka. Nanya. Apa? Si Andre. Kan buru. Wah, bet bisnis teh be. Encan. Can beres. Encan. Aduh. Hai. Sorry mau. Halo. Halo Andre, bisa tuh? Dolongan orang jeung si Arin di perpustakaan pasona kekunci. Orang kalebak ayeuna. Orang kalebak. Jangan kau Cina we. Ya dicari pakai. Naon dia teh? Orang tadi mana HP? HP saha? Buka we yang kayak mana nyaho. Nyaan masih wani deketin si Andre. Sel. Masih wani
Siapa sih kalau pasar? Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Mak, sisalan teh kaki anak orang. Halo Pak. Sanes, ieu teh acis bulanan teh tos menipis. Apa jika nih kemarin seminggu terus dikirim ke bapak? Ya, aku kan kebutuhan di rumah oma beureun. Kan jika ke bapak ada dikirim 1 juta kan? Punya teman kan nih? Jadi macam naon? Yang kebutuhan si Dania oge kan yang bayar SPP oge. Terus yang kebutuhan di Ima oge deh. Ini pulau Cina budak teh eta malin aya bayareun keuneuh meureun yang pake ulin wae. Kumaha deui atuh budak teh da kudu sakola. Budak sia mah sarua aku sama nih bapak minta ampun di kada gitu dah jauh ti kolot teh. Ayo dimanja. Geus lah suka mah diantarkan ku aing ka kolot maneh mantau ka aing gawe. Nyian surat talak lah suka mah. Urus tak yang budak teh. Capek deh kak. Ayo ngiriman duit ayo aja cukup. Arin, iya Dania.